Hai guys, ketemu dengan Cimot. Dinten ayeuna Cimot rek ameng jadi mata-mata. Saha itu? Cimot. Si Teteh. Nuju naon socakna dikit-dikit. Nuju janten mata-mata. Teteh oge gaduh dah cariosan nu mata-mata mah. Oh gitu. Mana atuh hayu? Hayu dan Sok atuh orang carita. Tuh ajakan atuh rerencangan nu di bumi. Hayu. Hey, Caralik. rerencangan urang sami-sami caralik. Sae urang ngupingkeun carita mata-mata. Ayeuna tos sarahe tuh calikna. Ieu caritana saat tos 40 tahun bangsa Israel keluar di Mesir. Terus Musa teh maot. Pas gitu digentos ku Yosua. Tah, tos waktosna bade lebet ka tanah Kanaan. Oh asik, lebet ka tanah Kanaan. Kedap deui tapi tah acan lebet waktu ka tanah Kanaan. Bangsa Israel teh terus we ngadamel kemah di sisi walungan Yeriko. Eta teh paeunteng-eunteng sareng kota Yeriko. Tah, terus supados terang siga kumaha akhirna mah dikirim dua mata-mata. Kumaha mata-mata eta teh jantenna lebet ka kota Yeriko. Oh, Tapi supados henteu kanyahoan akhirna si dua mata-mata eta teh ka bumi Rahab. Tapi geuningan si raja teh terangun, cenah aya dua mata-mata tos lebet ka Yeriko. Terus si raja teh ngirim perjurit-perjurit milarian eta dua mata-mata. atuh kapan nak ditewak ku prajurit? Henteu, dah ku Rahab sina nyumput dina tumpukan rami. Tah waktu perjurit-perjurit teh ka bumi si Rahab, cek perjurit teh. Rahab, mana eta mata-mata orang Israel? Cek Rahab teh, naon da geus arinit deui. Udah disumputkeun ya? Padahal mah disumputkeun. Tah saat si perjurit-perjurit teh akhirna mah keluar ti imahna Rahab. Terus cek Rahab teh kieu ka dua mata-mata teh. Tah ayeuna mah geus beres, geus salamet. Sok rek marulang mah. Tapi cek Rahab teh aya tapina. Engke cenah. Lamun rek ngarugrug di kota, Rahab jeung keluargana ulah ditaehan. Jadi Tapi asiknya eta Yosua sareng Kaleb teh teka pendatnya. sanes Yosua jeung Kaleb eta mah. Oh, Yosua teh miwarang deui. Eta mah tos benten deui du mata-matana. Ieu mah nu miwarangna Yosua miwarang dua mata-mata. Ari Rahab teh terangeun pangeranna bangsa Israel mah hebat cenah. Tos mimpin bangsa Israel di Mesir. Tah ayeuna teh janten Rahab teh lamun misalna si kota Yeriko dirugrugkeun ulah dimaotan cenah cara keluargana hoyong salamet. Henteu ikhlas nyungkeun guru. Sanes si guruhan eta mah da salaresna mah tanda nganuhunkeun. Akhirna mah terus Tanda terima terima kasih. kasih. Tah akhirna mah si dua mata-mata eta teh bade arwih tah, tapi kulantaran bumi na Rahab teh dilebetna benteng, janten keluar tina jendela, turun di ulur ku tali, karurun. Tapi terus si nu dua mata-mata teh masihan kain beureum. Tah Rahab ieu nya saacan ngarulang si dua mata-mata eta dipasihan tali beureum ke lamun pas kadarinya deui talikeun cenah dina jendela supaya terang mana bumi Rahab. Jadi lamun ditandaan. Jadi lamun bangsa Israel tos kadarinya di Rahab sareng keluargana mah teh dina naon bakal salamet. Jadi anu ngangge tali beureum mah bumina teh salamet. Eta teh bumi Rahab di Oh Cirian. gitu. Bumi abi ge baju talian beureum. Soalnya ditandaannya ngarah sae eta mah nya. Tah janten ayeuna mah tos beres arwih we si dua mata-mata teh kapendak sareng ka Yosua ngalaporkeun. Janten atos we ngan Rahab mah
tos kajanggian bakal disalamatkeun lamun bangsa Israel engke landet ka Yeriho. Oh kumargi Rahab makan atas nulungan mata-mata teanya. Janten Rahab mah disalametkeun gitu. Disalametkeun. Janten urang oge nya tuh murang kali nu di bumi pami aya nu kasesah teh kedah di bantos. Nuhun dares urang teh kedah mikanya kasasamanya. Mikanya Kedah kasesama pilih tulungannya. ngabantos pilih tulungan. Mun tos ditulungan kedah kumaha? Kedah ngahaturkeun nuhun. Nah eta janten mun urang tos ditulungan oge kedah ngahaturkeun nuhun sapertos dua mata-mata tadi ka Rahab ngahaturkeun nuhun janten janji bakal ditepati janji. Nah hayu atuh urang mah tos beres dah cariosanana urang janten Urang mata-mata mata-mata deui. hayu Mata-mata urang mirarian eta rerencangan abi buka ka mana ieu teh si Elu. kamarana. Mata. Ayo atuh urang pirarian si Elu. Dadah. Nah, karerencangan sadayana.